Kita panginten sahabat asyifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panginten tadi simkuring ngabahas dina perkawis 7 kalimat mana anu 7 kalimat teh gitunya. Ternyata memang 7 kalimat ieu teh sahabat asyifa anu lamun segeus terbiasa geus ngabiasa geus latah lamun cara eta mah nya geus latah geus ngabiasa geus lamun henteu teh gitu asa aya nu leungit kitu nya. Nah, upami tos terbiasa mangka cek tadi ogenan buahna ataupun samrohna tina eta kalimat teh kahiji Allah ta'ala syarifun indallah, Allah ngamuliakeun ka eta jalmi. Pon nya kitu deui para malaikat. Mulyana Allah ngamuliakeun Allah ka urang. Para malaikat pon nya kitu deui di mana urang ngadawamkeun jeung ngalanggengkeun kana bacaan 7 kalimat eta. Nu salajengna mang Allah bakal ngahampura kana dosa-dosana eta jalmi walau kana misla zabadil bahri sok sanajan eta dosa eta jalmi teh sagede sagara lautan. Wa yajidu halawata taat, salajengna bakal pinanggih kana ngeunahna taat ka Gusti Allah. Nu salajengna hirupna mautna ku Allah bakal dipasihan kahadean. Nah, cik tadi ngabahas wae fadilahna cik mana anu 7 kalimat teh. Nah, ieu panginten sahabat al-sifat sadayana nu kahiji. Al-ula ayyakula inda batida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Eta jalmi nu kahiji sok terbiasa ngucapkeun kalimat ieu di mana-mana nalika rek ngamimitian hiji perkara nya mangka sok dimimitian ku baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi lamun orang rek angkat damel bismillahirrahmanirrahim, rek buka acuk bismillahirrahmanirrahim, ngalengkahkeun sampean nya bade ka masjid anu kanan heula ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Pokona mah setiap padamelan, setiap aktivitas anu eta aktivitas teh istilahna mah setiap hari ogenan ku urang sok dikerjakeun tapi dimulaina teh kunaon bismillahirrahmanirrahim, rek nyambel bismillahirrahmanirrahim, rek nyangu bismillahirrahmanirrahim. Pokona mah bismillah selalu nempel di mana di eta jalmi di mana rek ngalaksanakeun sesuatu. Subhanallah, terbiasa eta jalmi teh. Nah, maka ku Allah bakal dipasihan fadilah-fadilah. Tadi entos dicarioskeun. Nu kaduana wasaniyatu ayyakula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika paragat midamel hiji pagawean hiji padamelan nya rek naon we padamelan nyambel teh nyangut teh alhamdulillah atas asak alhamdulillah, selalu mengucapkan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bi qaulihi alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah geus ngalatah we kitu geus biasa eta jalmi teh kitu nya. Jadi geus paragat pagawean teh naon we aktivitas naon nya geus selesai urang naik motor bismillahirrahmanirrahim, pas eureun selesai rapi alhamdulillah. Jadi setarna bismillah finisna ogenan alhamdulillah, selalu eta dibaca bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah teh kitu nya. Mangka eta jalmi teh ku Allah nya dipasihan sagala fadilah nu tadi tos disebatkeun. Nu salajengna sahabat asyifa nu katilu wasalisatu ayyakula idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullahal adzim ya. Jadi eta jalmi teh sok baca istighfar astaghfirullahal adzim di mana-mana aya ucapan anu henteu manfaat. Ucapan laga nya, ucapan heureuy komo lamun seuk ucapanana teh anu matak pingka nyerieun batur ngahina ngaledek
apa nama caci maki itunya apa nanti meureun pidosaeun tong boro-boro pidosaeun nya anu matak laga we laga anu matak heureuy gitunya eta caritaan teh heureuy mangka selalu dibacakeun istighfar astagfirullahaladzim gitu selalu baca istighfar jeung deui eta teh geus ngalengket we gitu maca istighfar teh dina awak teh dina geus ngajadikeun kabiasaan jeung karakter dina sapopoena gitu. Nu salajengna warabi'u ayyakula ida arada fi'lan insyaallah. Ya. Nu salajengna eta jami teh sok maca insyaallah di mana-mana naon di mana-mana ngagaduhan janji nya ngalakukeun hiji perkara janji jeung babaturan gitunya besok bagian ngaos jam ba'da asar di masjid siap insyaallah gitu. Selalu ada kata insya Allah. Kahadenya sahabat asih pasadayana ieu mah di ditu gitu jauh duka di orang mah. Jadi ternyata gitunya kebiasaan di ditu mah gitu di jauh. Eta insya Allah teh condongna karena moal gitu. Condongna karena moal. Tur padahal insya Allah di dieu teh gitunya 50% kaluhur gitu, lain 50% kahandap gitu. Jadi insya Allah itu untuk dimana orang ngagaduhan janji, ya siap besok badasar. Insya Allah itu. Ulah sampaikan ke ngagaduhan asumsi gitu. Ketika iya siap besok terus aya nu nyaros insyaallah. Nah, aing mah geuning insyaallah berarti teu pasti. Nah, ulah dugikeun ka ngagaduhan asumsi kawas kitu. Tur padahal insyaallah itu untuk membuktikan bahwa urang mah teu ngagaduhan naon-naon, teu bisa ngagerakeun, teu bisa itu ieu, teu bisa walakaya jeung sajabina bahkan sok bisi gitu isuk dina waktuna Allah mundut ya. Bisi isuk aya sesuatu anu memang tidak bisa ditinggalkan sehingga istilah nama kudu harita dilaksanakan ke orang, maka dengan ada katanya insya Allah itu taklik atanapi non bergantung kasaha ka Gusti Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah ngersakeun gitu. Eta geus biasa we gitunya kecap eta teh insya Allah teh ngalengket dina naonana dina badana dina hati sanubarina. Nu salajengna wasaminu wal khamisatu ayyakula idastaqbala ila fi'lun makruhin la haula wala quwata illa billah. Kebiasaan eta jalmi sok ngucapkeun la haula wala quwata illa billah lamun seug naon lamun seug eta jalmi teh menghadapkeun hiji perkara gitunya perkara anu memang eta perkara teh henteu dipikaresep gitunya tantangan contohna ningali urang teh keur hiking ka gunung pas ningali gunung tuh awak geus capek geus carangkeul gitunya gunung masih keneh naik tunggu naik gitunya sedengkeun urang teh kudu nyampe ka ditu. Nah maka dina hate atanapi dina lisan eta jalmi teh secara spontan ngucapkeun la haula wala quwata illa billah. Atanapi urang rek aktivitas gitunya ka Jakarta atanapi rek ka kantor hujan badag bismillah la haula wala quwata illa billah. Jadi selalu we di barengan eta rek nanti melakukan sesuatu teh menghadapi sesuatu teh rek masalah berat rek masalah hampang pokokna mah aktivitas teh ku urang ya, selalu dibarengan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah
gitu. Nu salajengna sahabat sifat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasadisu ayyakula idza asabatu musibatun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkabiasaan eta jalmi ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika naon, ketika dongkap musibah. Itunya dongkap musibah. Musibah karena diri orang, teman, pastinya orang teh musibah mah lain berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain berarti musibah maut wae saleresna mah sahabat ya. Orang titajong innalillahi wa rajiun, orang nabuh dina motor innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokokna mah setiap musibah anu tumiba kana diri orang ucapkeun eta teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung deui sahabat rasipah musibah teh lain anu kanyeri wae, kanyeri, kasusah, kabingung, kariwet, kamumet, eta teh musibah. Memang ari kasenangan nya lapangna rizki eta sanes musibah, disebatna lain musibah muranya ujian gitunya. Ujian di saat Gusti Allah aya nu nyebutkeun musibah ieu teh. Musibahna naon geuning bisa disebut musibah? Sabab pangintennya harta sok sanajan ku Allah dipasihan bro gitunya dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah gitu peribahasa na Ustaz Fajri mah gitunya. Eta teh saleresna mah ku Allah bakal dihitung, dimintai pertanggungjawabanana. Sakumaha panginten Rasulullah kantos ngadawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap aranjeun teh ngingon jadi pamimpin. Setiap anu dipimpin nya ingonanana gitu. Mangka engke di satu saat nanti teh ku Allah bakal ditaroskeun kumaha-kumahana. Allah nitipkeun panduapanon ka urang, Allah nitipkeun panangan ka urang, Allah nitipkeun sadaya anggota tubuh, bahkan harta benda anu ayeuna aya ku urang dipake eta teh sadayana ge titipan ti saha ti Gusti Allah. Dina hiji waktu di akhirat sadayana oge bakal jadi timbangan, ditimbang, dipake hade, dipake goreng, kamanakeun, timana, kamana gitunya eta harta teh gitu ku Allah engke diadili gitu sadayana ogenan. Maka setiap perkara anu dongkap ka urang rek sedih, rek senang, ya rek musibah nate rek itu rek ieu gitu, maka ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Salajengna panginten sahabat asifah sadayana wasabi'u la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Eta jalmi setiap waktu setiap saat nanate gitunya rek berang rek peting telepas tepetot-petot gitunya istilahna mah terus we dawam ngucapkeun la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi eta lisanana teh gitunya silambena teh baseuh ku ngucapkeun la ilaha illallah muhammadur rasulullah setiap saat teh setiap waktu teh gitu. Ya, orang keur kaditu orang keur nguseup, orang keur aktivitas, keur ngantor, keur nyantai, keur riweuh. Pokona mah eta hate teh terus we ka saha ka Gusti Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tah eta panginten sahabat asifat dirahmati Allah Subhanahu wa taala nya anu 7 kalimat teh gitu nya. Mana sakali dina 7 kalimat teh hiji bismillahirrahmanirrahim, nu kadua alhamdulillahirabbil alamin, anu katilu astaghfirullahaladzim, nu kaopatna insyaallah, nu kalima la haula wala quwata illa billah, nu kagenep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anu terakhir nu katujuh nyaeta
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta eta 7 kalimat eta lamun seug urang geus dawam, geus mulazamah, geus ngajadikeun karakter dina awak urang, dina diri urang, hate urang. Jadi geus ngajadikeun istilah nama geus terbiasa gitunya. Geus terbiasa bahkan geus ngajadikeun latah lah gitunya dina awak urang teh eta kalimat teh mangka ku Allah sakali deui nya ku Allah bakal dimuliakeun kahirupanana di dunya ku di akhirat. Nu salajengna ku Allah bakal dihampura dosa-dosana. Nu salajengna ku Allah bakal dipanggihkeun kana ngeunahna ibadah. Eta pangintennya fadilahna anu bisa ngajaga ngarawat bahkan ngebiasakeun 7 kalimat ieu. Nah sahabat sifat dirahmati Allah Subhanahu wa taala eta panginten nasehat eta mah lain nasehat pangintennya orang ngasehatan diri pribadi we lah. Ayo urang sami-sami ieu nu 7 kalimat ieu urang ngajadikeun karakter dina diri urang habit gitunya supaya ngajadikeun habit dina diri urang biasakeun kudu terbiasa gitu da geuningan ari henteu ti ayeuna rek iraha gitu lamun teu biasa dibiasakeun rek iraha bisana jeung moal terbiasa lamun ceuk urang henteu diajar dibiasakeun kagituna panginten sahabat asif sadayana hayu urang sami-sami dina danget ayeuna urang istiqomah dina 7 kalimat ieu supados urang kenging kabagjaan dunya oge kabagjaan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah panginten sakitu sahabat asif sadayana Kang Anjay nyarengan sahabat asipa di rompokna. Mudah-mudahan sahabat asipa sadayana dina danget ayeuna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sakali deui anu teu damang mudah-mudahan ku Allah didamangkeun deui sakumaha bahara bihari. Hayu urang jaga kesehatan, jaga jarak, ngangge masker, nya kada hilap panginten cuci tangan. Pokona mah hayu urang sami-sami jaga kesehatan ieu sabab sehat teh berharga. Margi ieu sehat teh modal kanggo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten anu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo simkuring Kang Anjay anu nyariosna umumna kanggo kasadayana. Hapunten buah bilih aya cariosan Kang Anjay anu teu sabagodos sanang manah sahabat Elsifa sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Dongkap deui sareng Kang Anjay di dinten anu sami jam anu sami minggon payun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.